Aduh, aku naonnya meni nyeri beuteung. Kakak teteh, lamun sakira-kirana kakak teteh ngarasa ulu hatina atau beteungna nyeri, aya kemungkinan kakak teteh terkena penyakit anu ngaranna penyakit mah atau lambung atau istilah medisna gastritis eta kakak teteh. Dimana kondisi lambung kakak teteh dindingna aya luka anu disebabkan salah sahijina ku produksi asam lambung anu berlebih sehingga beteung kakak teteh atau ulu hati kakak teteh karasa nyeri. Sedangkan salah sahiji penyebab anu nyebabkan produksi asam lambung kakak teteh keluar loba eta disebabkan ku faktor stres. Makana diupayakan ulah sampai stres eta kakak teteh. Ayeuna mah kumaha erek teu stres dan naon ge meni marahal, Ya sih. Aduh, jadi kak nyeri bela beteungna. Aduh.